Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sabadana manjatkeun puji kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana kukursana kenal alhamdulillah urang sadayana masih keneh tiasa dipaparingan jeung kali Allah. Palayan orang tiasa burung-burung dia tempat, mudah-mudahan dengan orang yang bermanfaat silaturahmi moga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat kali keselamatan mugi kita dilimpahkan ka junjungan alam yakni Kanjeng Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargana, ka sahabatna, ka para tabiin, ka niatna muslimin muslimat, ka urang sadayana anu sami maageh maabah ka mantena. Anu mudah-mudahan jaga urang sing tiasa ngalindungi sadayana umat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para wargi kesepuhan anu disebutkeun ku urang sadayana sing kita hormat khususna kesepuhan Cici Karamas orang Kegirang sadayana mudah-mudahan dinegahkeun ku Allah Subhanahu wa taala dari pribumi anu mana parantos tiasa ngulung urang sadayana dina waktu ieu. Mudah-mudahan sadayana disuhunkeun pidogalina bahkan dina bumi ieu pamunten dicangkai waktosna terus ku kagungan bumi di dieu nyata disebut kumpulin pamunten pun paman paman dicukup di rumah teh aku kituna siap punten anu kasuhun mancanaka